Ngoyos pertama di sawah. Nah, jadi caritananya barudak ieu aing rek OTW ka sawah. Ngoyos pertama lain maksudna pertama aing karak ngoyos lain jam maksudna mah ieu ngoyosna nu sakali tea sok soalna biasana sok kudu ngoyos eta 2 kali. Tah barudaknya di jalanna ge gugurudugan jaku gararati dak sawah leuweung kapanan mata bae lumayan pan nyambung hirup daripada kudu meuli beas mah nya atuh dak aya urusaneun mah najan teh ge sawahna atuh doang kieu tapi atuh lumayan bae pandak ja cukupnya usim ka usim mah. Ieu teu kebel deui nya dak geus mulai ieu datang ka sawah tah ngoyos atuh budak horeng ieu sawahna ge ku teuas tah bae aya teuas. Janajan tage hayang kanu empuk aya tama aya nu teuas kumaha terus bae teuas ge dak dikukuyan atuh padahal nama nyeri kana leungeun ge tah bae atuh kumahakeun horengnya ja batur mah komo moal daekeun meureun dak atuh ngoyos sawah garing tuh ieu mah lumayan aya cayan saparoma atuh saparoma kuatkeun garing ieu mentak ge ripuh ngoyosna ge ngeun mungkuna mah ieu rada daekan.